Jurig, 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 jurig. Aing mah nya keur ka karejeur keur ka kieu nah ieu hirup. Aing tadi mak ngamandian si Junem ku ngamandianana ngayasin anak angger we ka ngageringan aing boro-boro ka ngahaturkeun nuhun. Aing mah barek pamilihan lurah da ieu teh deuh. Aing mah salin kitu meni bararaseuh aing ngeukeun ka baraseuh eueuh nu nyeusehan kamari teh pikeun ka ompolan tah aing diudag-udag si Junem ya Allah. Aing jadi kieu nya. Lain aing dipikir-pikir jabarak nyalonkeun lurah deui nya. Aya nu milih kitu kaayaan aing kaos kieu. Lain eta si Junem deui nya teu puguh-puguh ka modal. Ku aing di mandian kala ka mulang tai, kala ka ayeuna teh aduh ngageringan euing. Lain eta si lurah. Rasana geus 3 poe eueuh. Boa-boa kitu. Ngadukeunkeun aing. Soalna ieu rada beda euy. Si angin ogoh ieu teh bereujang mulus. Alhamdulillah lain corona kaambeur keneh tuh. Untung eueuh batur. Kamari teh di ditu urang mamih pingsan teh karunya aya mah kudu dilongok urang teh mamih teh. Tapi asa sararieun keneh moal aya kitu beurang mah. Tapi da urang ai ku jurig-jurig teuing mah da sieun kajen awak gede oge. Komo palurah mah eueuh jigana lari palurah mah komo. Bapak di paling mana Bapak? Tapi Cino Pada kasaha? haruskan mami kokoy ai bumi teh di mana? Ai abdi ge bade ka mami kokoy ayeuna teh. Sareng bae atuh nya. Tapu goge kitu bah kamari teh mah Junem teh ngajurigan mamih na pingsan tak kuring ditinggalkeun. Jurig atuh nah aya upaya bisa ngajungjurigan. Tapu goge kitu bah kuring teh mamih teh pingsan pami jurigna teh mudag-mudag kuring tiluan. Gitu. Mangga. Tah kitu bah tapi ditilik-tilik beungeutna juga jurig nu kamari bah eta teh bah. Anu bieu. Nah, ya ku eta teh kan jalmi. Anu teh katingali beutna bae meureun eta mah. Siga-siga jurig. Aduh, nah karunya ting eta si mami kokoy teu sangka. Cepnya Mami kokoy sakalian hayang nyaho cik Abah urang ditinggal. payun abah. Ya, payun ayo. Itu bener bah tuh gerak tinggal bah nyamuk nama jika mamihnya tuh ya mami kokoy itu make koyok itu mah parah jika nanti ayo atulah teuing si mami nih kok bener ngarurung nama bah nih kunaon mi astagfirullahaladzim Panas tiris na kunaon eta nempok jurig. Si Junem. Salik kenapa salik nyalonkeun kepala desa bisa jurig kitu ayo mami nepi ka gegeringan kieu mi Mana atuh kakak penting teh ninggalkeun. Ayo mah mi hampura mi aduh kudu ingat ayeuna teh mata ka mami oge kitu mamihna deui kawas lain calon pamimpin tapi ka jurig kitu masing calon pamimpin ge ai sieun mah nya sieun. Sok ai adi ka masih jurigana di mana pati ge sieunan ku jurig. Puting teh diarudag-udag kuring teh jeung Pak RT jeung Kang Uyan, Kang Uyan mah ngopi di imah mah Junem capan. Padahal mah geus maot beurangna teh. Aduh dina bet jadi
ansip cepet kalah kasihan ku jurig Ya ge. sarua bae bah urang mah normal bah. Aduh. Tapi kieu ya, dua. Kumaha kumaha. Aing mah rada curiga ka si lurah ieu. Sok, Nah, itu urang boga kan urang teh non teh ngamandian si Junem. heeh. Terus urang teh ngayasinan. Heeh. Si Junem sigana mah rek ngabejaan lamun si lurah teh ka urang teh arek loling teh. Sok ayeuna lurah pan geus eueuh 3 poe. Tapi bisa jadi nih. Manehna eueuh pasti ka urang ngadukunan. Heeh, tah si Dudung mah Nah, deui tah. si Junem karunyaeun meureun ti ditu mah rek Tanya ngabejaan gitu ka juga ka nama. urang. Lain ditanya tuh dah, mami mah. Abah, cik atuh tulungan bisi kurang aya anu ngiriman. Tah kitu bah cerita teh kitu mami jeung palurah teh rek nyaralon deui. Gitu, tah. Tapi ayeuna ulah rek wakasudon. Si lurah teh ayeuna indit naon teu datang 3 poe teh. Berarti sigana teh meureun keur usaha usahkeun anak pamajikan. Ayeuna bade si Ami si kokoy si perwasana kaayaan sakit kieu teh. Sebenarnya meureun nya ku kasihan pribadina. Sugan bisa si Ami na boga hutang ka si Junam gitu. Boga hutang mah lain mami, tapi palurah 35.000 yang beli rokok. Tak ka mami bareto teh pan rek beli rokok. Mamina eueuh. Ari uing mah kudu mere kasih Junem teh. Maksudna mah supaya milih uing kena teh. Kasih Junem mah mere. Lain urang anu hutang kasih Junem lain. Tapi urang teh curigana mah lain suudon ieu. Kulantaran curigana kieu. Si lurah teh ka uing teh geus mami mah cenah tong ngiluan milih pemilihan lurah. Geus ku aing we dibereng ke mami mah cicing. Terus nembokeun amplop. Ulah kitu Jadi si Mami urang mah. teh rada curiga. Uing teh emung. Ulah patah semangat si Mami mah. Ayeuna terus. Ai semangat mah patah mah. Didukung. Ngan ari uing digeringan kieu mah pan wayahna sok ubaran-ubaran. Bisi aya nu teh sisi teh gigir. Gitu. Ya insyaallah lah si perusahaan eta mah. Aing mah ieu meuni hulu meuni nyut. Ieu teh naon mi ieu teh? Koyo naon mi? Cek aing koyo. Oh, ya mah model anyar meureun kieu gambarna kieu aneh aya koyo. Untung ribut mana aing teh meuli geus teu boga duit yang berkoyo-koyo acan tuh. Aduh bae. Ai mami. Ampun teuing karunya teuing mami. Hampura abah can Koyo bisa ka ditu deui. Depan Baik. uing negeri. Insyaallah masalah pendukungan si perusahaan si Amih mah da 100% abah mah. Ayeuna mah anu penting mah Mami sehat lah. Amin. Si perusahaan uing teh ka dieu teh satadina mah erek nanyakeun anu kapungkur teh investor teh ya. Investor. Ya. Nah, jadi ayeuna Mami mah penting mah sing sehat we heula engko loba pikiran ka ditu ka dieu. Ayeuna mah sok didoakeun ku Abah sing sehat we ayeuna mah. Amin. Masuk ngalamun ayeuna Cipuruseun ulah patah semangat ayeuna Cipuruseun didukung ku Abah ge. Masalah keur engke pilihan lurah mah. Cipuli anjing ulah dieu bari pegal teh. Kita pencetan Abdul. Mah tulang unggul ai dagingna ka mana mi? Biasa. Mami mah da ngalamun bae ku si Siti ditinggalkeun ya mi. Salaki mabur. Kayak kituna nama teu bisa nih atuh. Tapi pan kami mah loba dulurnya. Sakitu ge alhamdulillah. Loba nu nya. Aduh, terima kasih banyak aing. Udah jurig si Junem. Ya, atuh aing goreng-goreng teh nasi teh. Keur bari mah eueuh saha. Si Deno kulin mah nyebut arek balik aing eueuh dicadakan. Aing Can madang ini hayang madang tuh ngawulakan kasih kan koloyan mbak tingkat makolot tadi bobogohan kata aduh lain hai lo dan asih bakir tah ari eueuh pamajikan teh gering kieu nunggu wisan anak kuing mah jadon goblok ampun aing Aing sabar beuteun. Anak ngejok eueuh di dasar teh. Aing mah SD sudah ngimpi dah jeung ngeunah sebuah ngimpi sudah aing aing belum pasang sate kieu tah aduh geus rapi kieu abah
Assalamualaikum. Sama si Denok. Waalaikumsalam. Denok, kemana we aduh, abah teh gering waduh. Urusan dan dia Denok, kan dia. Aduh, aing mah teh ingat tadi ulin teh. Aduh, Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam kemana we Denok. Aduh, ayo, barang wapoe ge gering teh mah teh udah juri. Gara-gara yang maot maju nang teh. Maju nang erek di TKW teh geus dapat Abah. Abah teh tukang nyangukeun bareng. Wah, da si emang eueuh waduh teu ka Abah. Abi ge di ditu tadi teh mah teh inget bae ka Abah. Mah ieu hayang madang gosang. Yang eueuh beas. Namun teu kan. Oh, beas henteu. Teu nyenak naon. Itu nanti teh aya naon Abah. Geus nginjem heula kana tangga beasna. Lauk nang useup. Aya laukna. Sukaan aya. Aku banyakeun sukaan aya. Nyantos Abah tuh pami lapar mah abi bade nyang heula nya sugan aya biasa cangkir deui di goa Abah. Heeh, duduk geus lapar, Abah teh geus lapar. Gerangan wae aya mah nya beasna. Deungeuna useup sakalian baju ganti geus geus bau 7 rupa. Aing bogana. Di geulis Nyantosan nyang heula nya Pak. kaget marang mate. Aduh, aing. Aduh, wabeda goblok. Wabeda. Ya aing geus burit. Maju ka peuting. Seuli bae. Boting si Juna mah udah bae ngajung kan. Aduh, aya TSD ini. Ngilu di hansip da berkasih di orangan sarua. Hah, aing kumaha di kami ya. Yang tepat HS. Aduh, goblok gogena. Pak si dia hirup aing green teh mewah waras di bodrek geus dak belas bodrek sih waras. Aduh. Stres ku juri ongkok gitu. Da itu nungguan hayang dahar ke yang kene lah. Itu nungguan asap es deui bae aing mah. Aduh. Es deui Angin bener ya Mang. Itu nih. Bapak. Si ganu nyurigakeun itu jelema teh. Tepuk aduh bisi ku rawur ka imah aing. Ini teh buat Cicing mami mah di dieu. Nih, tapi urang asa teu waunya nih. Ketemu kara. Lain urang dieu. Lain jangkung gede. lah ini tuh ini naik konten lah orang dicuriga ulah sok si budak Akhirnya orang tewas pada mah kudu Anyar Pak nyuriga kaayaan eukeur kieu di lembur urang teh. Wow, apa namanya mi? Si Abi ayeuna si perusahaan si sehat bae lah. Geus masalah eta mangke ku Abah ge aya nu kitu kieu mah digibeng ku Abah ge lah. Sing enggak ada mang bae nya da kusabab kumaha ya teh. Kusabab ieu boga ini can ngaliwat itu teh. Emang kala Kira. Terus untung bikin ngaliwat. Ieu tulungan lah uing nginjeun duit yang ka dokter. Yang ka dokter nya aja meureun ai ukur 5.000 mah meureun. Nya ke lamun investor datang ke digantian. Yang geus teh kurang anu kitu cenah. Tah meureun aya duit mah. Tah meureun yang ka dokter mah tah sugan mahi ka puskesmas. Ai ka dokter mah da di mana eueuh duitna oge. Eta mah cikurusnya jang ka puskesmas bae lah ukur sabaraha 300 perak. Nuhun. Oh nyantos Ya kitu nih. nuhun. Aduh, mana? Adek dijaga si Ami sing sehat. Makan bae mi. Urang teu boga jang udun geus urusan gering make ge waras di campean deui kuing. Urang meulikeun obat ka warung ye. Tah, 1000 ewang. Aing mah. Buru-buru urang dieu teh. Heeh, ka warung teh Atur nuhun mi. nya anjing buru. Tong lira. Si Abdul lira pisan nya meuli obat-obat lagi. Ini geus teu ngareunah awak ieu teh. Aduh. Beuteung mules hulurieur. Aduh. Tah,
Mana obatnya kade. Naon mami mah. Obat. Obat na oge ya yang sedina kieu mi. Ka dipake bayar mie ayam. Aing mah ningnya ya Allah, kayak gira-gira teuing. Ampun minya. Aing mah ya. Aduh, kieu teuing. Wis itu mah. Dadah mimi. Dadah. Aing, biasa beler ka aing teh nya. Allahu Akbar ya. Aduh, aing mah si Dudung eueuh deui nya. Dudung. Aing mah si Dudung kan di ojeng si lurahnya. Deh, geus lah aing balik ke ka imah lah. Geus murid deh. Sieun si Junem datang nanti. Kampung jadi sepi kieu nya gara-gara kamari teh libur aya jurig teh gara kamari nya jadi sararieun kieu kumaha surat calot kanu paek mah duh aya sararieun we. Nah, meni sarepik ieu geuman kieu geuning. Sama rame atuh. Termah bensin teu boga ieu beak bensin euy duit eueuh. Meni geuman kieu geuning ieu. Lembur meni sepi. Kamarana ieu jelema. Aduh, ieu mah moal gitu aya nyawa ngawur kieu ya. Bensin beak di. Aduh ieu jagat kamari kajadian teh sugan teh majunem teh can pae ngobrol ka ditu ka dieu dibere ngopi panggih jeung hansip adul geus pae horeng teh kamana ieu teh nya hansip koyak kieu biasana geus datang ieu teh ka dieu teh biasana geus ngajak ngobrol meni dari kieu beri jeung maruringka siga-sigana teh elek kumaha deui ieu beda rarasaanana ieu mah ya kamarana ya si Hansip aduh aya kokolot aya pas aya jurig kita ngadoa kalah ngadoa madang nah jurig kita madang gitu aduh ieu mah boga kokolot teh kumaha ieu mah Hansip keneh bae biasana geus ngawadul ayeuna acan datang keneh wae ieu teh Wian. Barulah Emang Wian. alhamdulillah ka mana bae ieu Oh iya non geus di luar kota Wian kamari teh gitu we neangan duiteun duit teu boga nya bae motor beak bensin ayeuna teh. ai parurah ieu dieu teh genting uing ge kamari ngopi heula di subuhan di Majunem nya can apal Majunem parurah Nah, kunaha gitu maju nom teh. Innalillahi sing bener. La ilaha illallah padun teh boga hutang ka mana teh. Kumaha ieu urusana ya? kamari urang ge ngopi pae Waduh, aing mah euy, pusing ya mah. Kumaha ayeuna ya? Paingan we ngaliwat tadi kuburan. Kadinya mun asa kareueung. Aduh, ieu kumaha ieu? kade urang ge diudag-udag boa ieu warurah Aing mah ulah atuh. Kumaha ieu? Aduh, aing nganterkeun balik atuh Mang. Burulah aing mah sararieun kieu mah. Aduh, si eta ka mana aduh Hansip teh aduh aing mah. Bisa. Gugu Hansip tadi can ngaliwat keneh wae biasana sok ka dieu ngajak ngobrol kade parurah
maju nem teh keur ngajujurikanan bae. Aing sieun lah aing euy. Kampung Cindog teh kenaraon ngobrolna. Iya bener. Kan nya Kemana itu? ya kebeneran Abdul kumaha kitu. Aduh. Kumaha ya? Anterkeun lah. Tah ieu teh saksi hirup. Fungsi naon teh? Maju nem. Oh nu kamari teh ya. Tah ieu ge karunya tuh. Ieu ka Bobodo. Kumaha? Atak palura boga hutang rin bare teh basa ka urang teh bejapan. Kumaha tuh euy? Aduh. Moal ditagih geura aing mah. Aing anter atuh lah aing balik ke dulu. Yang geus we da uing ge keung sabenerna mah. Age atuh cung cung balik nya. Ayo atuh nya babarangan we lah. Babarangan ka mana ieu jalanna? Urang teh rumah sa barangan euy. Ayo lah. Ka mana cung meting di mah saya we atuh lah. Sampai aya baturna. Loh, kumaha we ka hayangna Yes, kitu. ayeuna mah aing. urang heula anterkeun kayak dianterkeun deui ku urang. Sok keca heula ayeuna nganterkeun sok. Urang nganterkeun Mang Wian terus kena. Anterkeun deui. Dianterkeun deui parura. Ayo atuh lah. Geus kumaha halusna we ayo lah. Nya, geus lah. Siap ayo. Sok karek. Ka ditu jalanna ka mana ieu? Ieu eueuh bensinan ieu teh. Bensinan ieu teh. Aduh, aing mau ngeueur wae motor geus kolot udah itu. Ayeuna euy itu duh. Nam. Ka mana jalanna ka di we? Sok. Wae teu. Da tadi Eta dul di cangan lah. Yo. Nah, kadinya jalanna. Ayo. Ya, nah. Gara-gara jurik sujunem tak ka aing ngajung jurigan ku aing teh dimandian. Diombehan ngajung jurigan ka aing. Aing teh pada mah teu boga hutang ka manehna teh. Aing mah di luar cariris di imah kareung sujunem aing mah. Eueuh kitu tukangan. Aing mah ka dokter teu kabeg duit ya teh. Kemana batur atunya? Aing mah aing dipareng setan ya teh. Barudak, aduh, dodong, kak rendinya ya yang dipersetan dulu. Aing mah si RT gering, buing gering. Aing ya Allah, mungkin didamangkeun, ya da misara roak nepo jurik si Junem. Nyaperan gitu nya hampura Junem. Obongan maneh atuh da keluarga, teu boga anak, salaki di padaran dewek mah. Aing atuh beuki parah bae gering kana po duri di Junem. Aduh kabayang bae di imah deung. Aduh ya kumaha teh ngek bijil. Batur teh. Jelema kareng di areueuh di aduh aing. Aduh la ilaha illallah. Aing tuh juga jelemanya juri tak maju nem tak mami itu aduh aing keur loba kasieun teh si Junem maju nem tak sa mami goblok aing aduh keur marah loba kasieun teh ngedeuleun kita kadeulu itu deh abang komo tak tempo aing di muka kacamata mah aduh Kayak naon? Aya naon ieu teh? Aduh tuh. Aduh ampun. Naon? Anu ngaringkuk kitu nya. Euy. Wah, Itu. Aduh. tapi kemarin mah ada bodas we, tapi mau samping juga nama itu mah. Ya letik-letik itu mah sarua Jelas. Ya. Oh jelas bener Sok saha heula lah aing mah. Sutan heula sok. Sok sutan. Maju diharap. Sutan heula Pipah. Sok pipah. Heula pengamanan heula. Sok tak menikah iyalah ieu tah. Keamanannya amanan heula. Aduh aing bae cenah mah wing 2 lawan hiji menikah hom pipah bae Oh lah. sok pipah ya sok ah. Hom Pipah lem gambreng. Can sakali. Oh jadi ya tuh. Om Pipah lem gambreng. Aing mah. Wayang. Jangan dibalikan deh. Geus wing ka ditu. Tuh aing mah.
Ieu mah saha ieu mah. Mami. Aduh, aing mah suka teh. Aing maminya nah Aing teh kikianan. tengeran apa gitu Ya, geuring Mi. panas diri. Gering gitu. Aduh, Gara-gara kamari jurig si Junang pingsannya. teh. Aduh, Aing Mami. mah aing dipencetan aing teh. Mami tuh, gerak tinggalinya. Mana si Mami? Tuh. Ih, cara Ah, geuning. si Mami. Kalahnya Kunahan Mami? Ya udah aing diterupukan bukan kelurah cewek. Hanteu. Apa lurah tuh? Karunya ieu. Beh, nah di luar. Panas diri aing teh di jero kareung aing mah sieun si Junam asup. Ah, geus cung sarena barengan bege opatan. Baturan aing baturan Ayo lah, pamejatan. kajeun. Tang si Banyak kudu kepatan sih mah kepatan. Pamejatan aing aduh. Aduh. Pamejatan aing aduh. Itu aya-aya Ngamandian teh kemarin teh. mandian. Tapi dijunjurikan keneh bae nya mi. Tadi teh sugan teh. Ganti baju gitu. Ayo. Lain lah ieu mah asli. Kepencatan dulu lah. Aduh, ieu kawas kieu ya ditinggalkeun teh geus lila. Aduh, tarik ting mi. Nih. Cekek atuh kata mah. Ayo deui katanya. Aduh. Kami palurah teh karek datang nih. Aduh bawa ka dokter kami teh bawa ka dokter aing teh. Tah, palurah rek kumaha ya Eta tanggung dokter jawaban. Ridwan dokter hewan contoh we tadi tuh. Sian mah ka aing teh. Bener siapa nya? Ulah mana musuhan can ge mulai. Geus buru mami cuang ke dokter Ridwan mah dokter hewan dinya. Terus nyawa ka Mulai aing jadi baran dokter aing hewan, baran ye. Aduh. Aing mah. Bisik eta naon kieu teh. Aya nama parurahna aya. Bebeja bareto teh urang manggil naon. Apa jika teh lobaan itu teh tadi tepok ka saurang ayeuna mah teh lobaan. Abang lu bilor. Aya Mang Abdul. Aya apa ulah mau uyan ge Eta sing waras ngadoa istighfar kita. Urasun. Gorengan teh lobaan. Tadi teh kadeuleuh teh jiga aya saurang ipek aya Mang Abdul. Aya parurah jeung Mang Uyan aya deui bae. Aduh, ieu Kumaha ayeuna geus sehat? nya kieu bae beki karareung bae mami nah deui eta. Ieu pingsan Ah, kemarin. Gara-gara uin didatangan eta ku si jurig si Jun. Alah. Ayo fire teh naon deui? Ieu mah keur gering. Katarajang katambah di udag-udag jurig jadi kawas kieu. Nah, doa oge poho, doa madang. Ngadoa teh. Bener parurah kamari teh. Bener. Ngadoa teh doa madang. Tibarang si lurah eueuhnya jadi kampung Cindog teh jadi aman jadi ngaco ieu. Curiga ieu Bagaimana curiga. ieu urang? Curiga. Jadi ieu kumaha ieu urang teh? Urah deui dia kokoloyongan bae. Geus nyaho di kampung teh loba masalah. Kokoloyongan bae kami di katempuhan ieu. Kek. Ieu teh di kampung Cindog teh rada gersang. Aisyah bener lah parurah tas di mana? Geus neangan pi Boa. Mami gering. RT gering. Berarti dinya nuduh saya tuh penyebabnya segala ieu di kampung Cindog teh. Teu saya mah. Nuduh. Pak aya anak-anak ke genting kieu. Kan mami teh nyalonkeun cenanya. Daripada ayeuna gering. Nya. Mendingan keneh utang cenah nyalonkeun. Nya alus nama kitu teh Tanya nyalonkeun. bae heula. Ayo lah contohnya kan tuh. Aing mah. Nih, geus tong nyalonkeun. Geus mami mah. Ayeuna mah ku saya ieu dibere amplop ieu. Kamari kan geus kokoloyongan dia menang rada gede ieu. Gitu maksudna. Ka aing teh ngageringan teh supaya aing teh nyalonkeun. Amplop nang Teu aing mah. Teu Ah. aing mah. Naon maksudna pengen aing digeringan? Hap, aku jadi parasat. Iya. Gas, kamu parasat. Gas. Aku nah, gas lain kolot bae parasat. Keur magering. Duh jadi aing nagok nah ente kakan diuk di dinya ari aing ge Mami. atunya Aduh, nah. video ini aduh. Geus bae nang video eta. Alah. Mas aing mah pokona mah kajian gering kieu ge mereka lah aing lurah lah. Tenang nih, tenang.
didukung kajen gering oge nu penting mah waras deui abah ge damu ageng bae Doakeun ya, doakeun. ulah sok kitu keun bae niat batur hayang nyalomkeun kajen da milik mamal pahili-hili Lain Pak RT, urang teh karunya kasih mami daripada gering kitu. Geus mendingan dia kusaya dibere modal juk. Dagang deui juk. Kaditu non istilahna teh ian deui. Aing mah gering oge ku jurig cucunem lain pedah aing lurah nyalonkeun lurah lain deh. Rasina mah cong kitu lah. pokona kieu ulah sok ngahalang-halang paniatan Pak. Ya bae ngan urang mah karunya, ya urang boga modal sok teh pake jeung usaha. Katali malus ngan pantengeunnaheun mamihna. Gitu. Pokona mah aing lurah maju lurah. Pokona mah anu ngadukung aing geus Doakeun. Pokona kuring mangadoakeun ka sahana wae nu meunang didoakeun. Awayana ke lamun mamih jadi kubunya lurah tara. Wah, sarua bae. Pambelikeun calana ieu mah nya teh di calana. Tinggal langsung hareupeun bapak. Ngerakeun hansip. Ya aing mah gering teh lain pedah beak modal ku jadi lurah nyalonkeun lain ku jurig si junem. Heeh, ka eta babah ge. Ai kieu lurah cicing nahan. Aduh, aing keur gering di kieu. Aduh, goblok aing hitung. Lurah kieu ulah. Aing geus berampuk wae teu mican itu. Germa gering di bakok deh, aduh, jeung sieun ku jurig. Aduh, kemana ieu? Aing kieu urang. Aing, aduh, goblok. Aduh, Mana ieu? balik aing balik teh, aduh, goblok. Goblok. Tinggalkeun bae lah. Tinggalkeun bae. Balik aing mah. Mobi. Mobi. Mana? Mobi. Dadah. Ini tuh malah motor di jalan teh. Aduh.